Ah, pangneangkeun obat gerak ka apotek. Saha dinu gering bi? Si udah pugu karunya gering panas. Oh, atuh teu kudu ka apotek bi. Di warung ge aya. Budak oge kamari gering panas make kontraksin. Puguhan si udah mah teu beukeun kontraksi rasa jeruk. Di warung mah anu kitu wungkul. Ya terus lamun urang ka apotek urang kudu neangan kontraksin rasa naon. Kan apa serangna ge si udah mah sebenarnya balado entog. Jeung we teh yang anu ditu kontraksi rasa balado entog. Anjing, kontraksin rasa balado entog cenah ieu. Poe bah. Bi nepikeun ka Firaun hirup deui oge nya. Moal aya eta kontraksin rasa balado entog moal. Anjing. Aya wae ieu. Cucunguk batu. Brad, Kosim ninggalin HP tingali cenah angka anu beunang ku HIV di Jawa Barat semakin meningkat Ari HIV naon sih Brad? Eta virus HIV mah. Virus itu bisa dicagerkeun geuningan aid teh aid. Eta pangna bisa beunang kitu kunaon eta Brad? Kulantaran loba jajan. Ancai. Kosim kandingan tadi pisan pas jajan di warung Maemah jajan roti. Tuh keuna meureun Kosim. Kos. Ya, jajan roti mah moal mata kena ku virus. Paling banter utah uger anjir. Weureu ngahakan roti tengi ya guys ya. Moal anjir jajan roti mah. Ya, anu kena ku virus HIV mah anu osok jajan kacang. Ya guys. Untung selamat Kosim didinya ngabejaan Brad. Tadi nama Kosim rek jajan roti kacang. Untungna eueuh. Nu aya teh ngan strawberry jeung coklat. Selamat atuh Kosimnya. Ini cangkel ngomong jeung si Kosim, ampun teh. Please Kos. Aing kudu ngajelaskeun aku mah ieu atuh. Ya, anu sok jajan ipil. Anjing, kudu jelas wae anjing si ieu. Ampura alurnya, ampuranya sanes jorang ieu mah nya. Ampura. Da lamun teu dijelaskeun sasab si ieu mah. Ini aing jadi ngomong kieu euy. Aya wae ieu anjing. Doran pacul. Lain di nah bibi mah geuning antara galib jeung batur. Ibu-ibu mending sok ngabring ke pengajian bibi mah tara geuning. Puguh era Era kunaon? lah pokoknya mah era be. Yeuh, arek oge lamun era mah kulantaran tara ngaji. Justru teu ngaji nu kuduna era mah bi. Bari lagi jeung era kusaha atuh. Era ku Ustad Dudung. Emang kunaon Ustad Dudung? Kan lamun di masjidnya anu tausiahna sok Ustad Dudung terus anu imaman deui. Bibi teh seumur hirup acan pernah jumaahannya era tuh. Anger ebe ai. Kieu teh cek aing tara ngilo ngaji mah. Please bi, pan anu jumaahan mah jaluk. Nya bibi mah pan bikang. Awewe mah henteu teu jumaahan bi. Ya, isuk mah pengajian we. Teu kudu era ku padulung. Aya wae bi aing ya ampun teuing. Oli samping urut ya. Dengar ti Brad Kosim mah. Tinggal ya HP Kosim mah tuh gambarna bureng Ya. Mana? Oh, normal atuh kos sakitu mah kos. Henteu pu Brad beda jeung nu batur aslina. Coba tuh gilirkeun antinana. Mana Kosim bodoh. TV tu eta mah jeung HP. Bisi we teh nyaho. Cek aing mah pangaruh HP nya guys ya. Buram gitu mah HP na murah meureun. Enak saja mah Kosim gitu loh make HP murah. Mahal ieu teh kieu ge. Wah, cenah anjing. Sabaraha? 700 3 kali mayar tuh kira. Anjing 700 kilo kali mayar cenah.
Ya 700 kali mayar mah kudu lagi menang kalkulator lain menang HP guys ya. Aya wae anjing. Tapi cek aing mah pangaruh panon nya si ieu banyak pangaruh ka panon cek urang. Panon di dinya geus mieun, cobaan geura ningalina make kacamata mieun. Tapi bisa jadinya Brad Oh. tapi hanjakana Brad ieu mah lain kacamata min haneut beda karasana ge tuh mentol aja na min mah tiis atuh pasti dicabakna Nyada es bonbon anjing. Ya, kacamata min anjir, kacamata min ajang panon anu geus kurang tetempoan. Lain masalah min ieu tiis atau haneut teh. Aya wae anjing si Kosim ya ampun teuing. Bisa wae ieu anjir. Kutil buta. Hari itu di alun-alun ramean acara naon di Harapan tahun baru bi. kakarage bulan Juli tahun baru kumaha di Tahun baru Hijriyah. Tahun baru Islam. Rek ngayakeun tolak bala biasa we acara tahunan. oh padahal bisa usul teh nya Sul kumaha? lamun di buruan bibit tau dipipir balak acida tuh Acara tolak bala? heeh Please bi, ya ieu teh lain jumsih. Lain acara Jumat bersih, lain tolak bala teh. Ya. Menolak balai maksudna nyingraikeun kasialan. Maksudna teh tolak bala. Lain bala di imah di buruan bibi ku sorangan we atuh. Ya wae bi aing ieu. Ampun teuing. Sawae ieu ya. Rengit cikungunya. lain Brad akhir-akhir iya Kosim teh marung kawut we teu tenang dengan hate Brad kunaonnya Kade atuh kos. Dinya geus jauh meureun jeung alo teh. Ibadahna leketan atuh. Brad jangan tanya soal ibadah nu 5 waktu mah Kosim mah tara tinggalin aslina Nya teu cukup atuh kos ye. Ibadah teh da lain salat tungkul, geus puguh anjeun 5 waktu mah eta mah pan teu meunang kaliwat. Pan loba ibadah-ibadah sejen. Lamun teu tenang hate cobaan di dinya itikaf di masjid. Nya itikaf mah ye. Salain tenang, rejeki oge anjir tah. Ku Allah teh ditamplokeun tah. atuh tare beunghar meureun Kosimnya Komo we atuh. Tak eta guys kahebatan itikaf teh guys. ya Brad moal Kosim dingkengke moal kudu isuknya engke peuting langsung Kosim tah Anjing teu nganal aing. Paling lila sih ya paling 2 poe, maksimalnya 2 poe setengah sih mah geus sok kali. Karena istiqomah sih ya. didinya meragukan Kosim gitu loh bagi Kosim mah Brad itikaf mah cemen atau apa sorangan ayo keur perlombaan gaplehan lomba kap juara wae Kosim Agustus kemudian ya itikaf cemen Brad Please kos. Ya itikaf teh lain kejuaraan gapleh anu hadiahna itik sia teh. Lain. Itikaf teh teh maneh cicing di masjid di ditu nya ibadah, ngaji, salat ngadeukeutkeun diri jeung Allah. Sasabdeui wae si ieu anjing. Aing curiga si ieu mah anjir dulurna jurig jarian. Ya guys nya. Aya wae aing Kosim ampun teuing. Aya wae ieu ya. Jurig kuris.